mangukat tukang kupat kabe bakal maut ngajep. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumidin. Sim kuring rek narosola siap ngaji ke jam 12 siap? Ke jam 1? Ke jam 2? Ke jam 3? Oh ada orang dia mahalik kana ngawadul. Ngaji ngawadul. Bari tadi sawios tara katingali kasepna. Para ibu sadayana, tadi teh cenah abdi teh bahasana teh disebut nami teh abah muda kunaon teh omong ora keneh tapi disebut abah kembali da calon atuh. Ceritana baheula nuju pesantren di Sukabumi di kota. Alhamdulillah pas di pesantren sekian tahun teh sok loba semah dararatang ka kopong nuju di pesantren teh. Ain mawacai rupa-rupa we teh loba pangabutuh. Tah eta teh boga ilmu anu dititipkeun ku Gusti Allah anu syariatna ti guru jisim abdi alhamdulillah sok dararatang nuju abdi bujangan. Anu ngin syariat kitu alhamdulillah disebut we abah muda ku barudak santri ku rencangan salarasna matakna lah abah muda heulah teh kembae kasep keneh disebut abah. Allah tak kitu ceritana teh nya. Sararea hayang ka ibu-ibu hayang ka bapak-bapak hayang ka barudak hayang ka lengan terus tuh iya lengan syariat iya cai kita cai mau bisa asup karena jero sungut cai mau bisa nepi karena jero beteng lamun dia cai tadi cokok caina cai herang alhamdulillah China dulu China dulu China itu dulu China si kopi hai cai Allahu akbar isim kuring onangan kemana-mana bisa ganti ciherang we cing sim kuring rek naras ke orang dia bari jam 11 leuwih bari tiis angin ngadilingding bari usum hujan kira-kira na oyake pantasna China entah ini ngetanya ho ini suguhan seprit yang ciherang China cai herang alhamdulillah kopi candata lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Oh, asok tara di dia ngalawan ibu-ibu kan ujar laki asok tara asok loba nih. Sanajan ibu tukang ibadah, sanajan ibu pulang anting ke Mekah, sanajan jagat nak ketua puasa, aina sami sakali nenen kemis bahkan sami Quran ge tamat sami sakali tapi pangapunten mun seukeumah ibu ngalawan weh kanu jadi salaki pakod bubito amalua dilebur sadayana amal hadena dipindahkeun kanu jadi carogena rugi teh Bu rugi teh percuma salat kau kerjakan percuma wiridan kau bacakan kalau sama suami ngelawan apalagi sampai melototkan. Oke bola mau enak di goroan kuno jadi salaki sakara rese tara lalu banget teh Allahu akbar. Oh
Sok ibu teh ayeuna sebagai rumah tangga, segala perkara ayeuna dina rumah tangga teh kewajiban caro ge. Dimimiti nyeusehan, kewajiban sah. Gegero, ngahelat, ngalasuluh. Tok kurang genahkeun. Gegero, salaki, gegero, nyeusehan, ngalasuluh, dahar. Ari mana rek naon? Masake hungkulnya. Allahu akbar. Leres teh. Kewajiban salaki leres teh. Tapi pangapunten lamun setiap ibu ayeuna di mana diparentah kudu jadi salakina cek salaki teh mah wayana kudu nyeusehan. Berarti ibu teh wajib turut praktikan nu jadi caro. Mah wayana lamun di mana agang we di sawah kudu disiapkeun samuan. Leres teh. Tah sagala perkara anu diparentahkeun kudu jadi caroge bari bener marentahna cek agama cek aturan rasulna maka ibu wajib turut karena perintah nu jadi salah deh genakeun komo lamun warakene mah disebut bebe iyayang dengan mama papi leres teh cing para bapak sadayana akulina teh pernah teh urang aya nang ilmuan kanu jadi pamajikan pernah teh ngates doa wuduna pernah teh ngatesna doa salat na ruku jeung sujud na pernah teu Pak anu jadi pamajikan jeung anak pernah teu Pak Bapak ayeuna turunkeun pamajikan ka mana ka majlis taklim tina daek rutinan pernah teu Pak alhamdulillah tah kitu kalamun seuk teh mah urang teu bisa ngilmuan kanu jadi pamajikan jeung anak pek selehkeun ka ustad pek berangkat kana tempat tolab ilmu matak bopa lamun seuk teh mah urang ninggalkeun kana salat anu 5 waktu maka jaga di poe kiamat dirubah wujudna ku Gusti Allah wujud bag sanajan ibu ayeuna mah geulis irung mancung bibir beureum pipina pokona malah kitu we kulitna bodas ngan pinuh ku buduk bujur seperti kan artis weh Sahrini misalkan tapi pangapunten ninggalkan weh karena sholat anu 5 waktu nyaeta jaga pasti dirubah wujudna ku Gusti Allah bapak sarua sanajan bapak ganteng ge tapi ninggalkan karena sholat anu 5 waktu mah keur di dunia jaga dirubah wujudna seperti kan bagong kita mah anjing terus bagong lamun dijadikan anjing seperti kan gitu jaga bangke urang teh mata pek ku Pak urang ayeuna sing daek ngalaksanakeun talab ilmu pek supaya nyaho kaituna dina masalah urusan agama bahkan salat teh lain saukur ngadegeun hungkul da masalah salat ngadegeun hungkul mah budak leutik bisa leres teh tok Pak dina salat make kopi hata pan dina salat mah ulah kieu tah make salat teh rupa-rupa lamun kieu mah jadi mubalik coba da lamun kieu cing goreng lempang jadi disebut ustad mah moal cenah dari ka mana yang caulin lamun kieu cigana rek gapleh harus teh lamun keur salat si tarang teh ulah ditutupan ku PH teh ulah kieu ieu mah salat kieu we rukun nya tadi na salat rukun tarang teh kana tempat sujud teh Pak kade make kopiah teh dikieukeun da abang-abang kana loba duit teu nya loba hutang kieukeun dina salat mata ieu mah keur salat urang terek salat supaya ayeuna tarang teh ada kana tempat pangsujudan urang henteu we adat ayeuna sinaon si tarang kana tempat sujud teh bahwa kehalangan ku sorban atawa kehalangan ku kopiah mangka henteu sah salatna leres teu jadi sujudna otomatis rukunna henteu rukuna henteu jadi terus sujudna henteu jadi salatna henteu jadi gara-gara kopiah ai keur dakwah mah kitu naon supaya disebut ustad nah gitu urang madapi manaon hayang surga ku salat mah detekal mutasawuf mah urang mah salat malin hayang asup ka surga dunia diparentah we ku Gusti Allah tuh sok Pak sing daek diterangkeun dina pikirna ku para ustad ku para ajengan tiap kampung masalah rukun salat syaratna sah salat diterangkeun lamun urang ngalaksanakeun ibadah teu jeung ilmuna moal ditarima ku Gusti Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut
kumaha teh wa ka eureun ibu pancan ngeupeul kau yang berjanji kau yang mengingkari dulu umat Rasul balaya umat Ambiya yang orang teh sebagai manusia hirup di alam dunia orang teh bakal ngendatang nak mau tenyaut tadi teh ting ibu sareng bapak teh lah ting uing paneuri geuning maut ngadodoho datang na teu mere tempo datang na teu mere tempo datang na teu mere tempo tiluhurna para pejabat dihandapna masyarakat mangukat tukang kupat kabeh bakal maut ngajab aya kene tepaduli aki aya tepaduli nih pamuda rejeng pamudi kabeh bakal pinanggi jeung mat innalillahi wa inna ilaihi jung rek paraeh mati heula mudah-mudahan orang sadayana masing panjang umur bari getol ibadah taat ka Allah amin ngartos can ieu ngaos encan geus lila can ngarti komo leuwih lila sia ngartos can ieu ngaos onang deui we lamun encana lieur lila teuing mah meureun kakarak sakit can ngarti sak ibu orang ayana simpulkeun ku urang pek tah kembalikan kanu tadi da urang hirup dalam dunia bakal maut kaituna urang bakal nincak cukangan siratal mustaqim bari ibaratna eta cukangan siratal mustaqim teh hiji rambut di belah 7 dina handapna seuneu neraka naon cenah Bu seuneu neraka nemong orat ke waktu di dunia teh susu dideuleukeun Allahu Akbar. Kade Bu, sakalamar we ibu nemokeun rambut keur waktu di dunia kanu lain mahram jadi cambuk dina seuneu neraka. Munaguda eta rambut teh kanu ka ibu nu sok nemangkeun tuh, tak aya ditariung ya rapi. Ya. Lalu nas cigana ieu masa dayana ka teuing lila rapi. Dan nu can nas panjang so. Tinggal di situ mah diomekeun. Lunas. Make tariungnya punya. Ieu mah keur ngoret sataranya di kebun ya Allahu Akbar. Kitu Ibu, pek. Bu, sing hade kanu jadi salaki. Pek ulah nemong rambut, nemong orat keur suwaktu di dunia, jaga mah mudah-mudah eta rambut anu salamar ka deuleuh anu lain mahram keur suwaktu di dunia teh, jaga mah tina seuneu neraka. Naudzu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah